Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana. Wilujeng patepang deui. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun dina milari milik rizkina katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajengkeun ieu carios dina judul Rusia Pasir Demit bagian ke-18. Mangga ka sadayana caraketan. Kakocapkeun di lembur bojong legok. Kira-kira wanci carancang tihang halimun jeung pepedut. Acan oge sirna leungit tina wewengkon eta tempat. Si Jantra jeung si Januari keur saliduru we cenah di hareupeun hau bari nyuruput kana kopina. Duaan teu loba carita jika nu keur ngararasakeun tirisna hawa dihaneutan ku ngagedurna suluh tina hawu. Ari kidirga sanggeusna salat subuh berjamaah di Tajung katingali asup deui cenah ka kamar jika nu keur nyepen nuluykeun kana wiridan. Dina keur kaayaan kitu lalaunan tapi atra kadenge aya nu keketrok teu tarik tapi kaciri bangun rusuh. Punten sampurasun. Ki Dirga punten sampurasun. Si Januari anu keur aya di dapur kadenge kana sora anu gegerewan tur keketrok langsung we cenah karep rek mangmukakeun panto muhru ka tengah imah. Tapi samang-samang sageus asup kira-kira ka patengahan katingali Ki Dirga geus nyekel kana gagang panto tur bari satuluyna mah bukakeun kana eta panto. Praaya panto buka satuluyna Ki Dirga nyarita, sageuning jiga aya sora Pak RT. Nu disebut Pak RT satuluyna nyarita, muhun ieu kuring Pak RT sareng Pak RT lembur Pasir Hejo ieu teh Ki hoyong dijajab cenah yeuh nepangan aki ceuk Pak RT. Ai aya pikir senaon geuningan urang jauh tangina sayang nepungan aki ceuk Ki Dirga. Kalawan teu loba carita Pak RT Pasir Hejo satuluyna nyarita, ampun aki kuring mah bade rusuhan we punten ya sate acana tapi di lembur Pasir Hejo teh keur aya karaman Ki aya budak parawan anu leungit jika nama aya nu ngiwat atawa aya nu nyulik tah Ki. Kitu cenah ceuk Pak RT Pasir Hejo. Horeng si mana horeng kajadian anu geus dilampahkeun ku Ganu Widura jeung balad-baladna berenang geus dikanyahwankeun ku kadang warga lembur Pasir Hejo. Nu satuluyna mindang saraya ka Ki Dirga sabab sakumaha kauninya di lembur Pasir Hejo mah cenah eueuh jalma anu bisa diandalkeun jang narekahan eta karaman atawa karerepet teh. Ki Dirga satuluyna nyarita, hari kitu mah berarti kudu gerak-gerak, kudu ditarekahan buru-buru. Hampura ieu lain rek bedegong aki oge moal arek ditah nyimpang geula atawa asup. Hayu urang nyusud urang tepungan ka lembur ka itu ceuk Ki Dirga. Pak RT Pasir Hejo nyarita, eta salerosna mah anu diharapkeun ku abdi oge teu kedah laki hatur nuhun pisan sanes waktos tapi ayeuna mah nuju rusuh birihnya bisa birih kumaha kitu Ki teu tiasa kaudag deui tangtu aki ge ngarti. Sanggeus nyarita saperti kitu Ki Dirga mundur saeutik ningali ka si Januari, ayo
Orang tuturkeun ieu Pak RT Pasir Hejo, ajakan oge si Jantra. Muhun Ki, ceuk Ki Januari. Si Jantra nu keur aya di jero dapur ngadenge nu rubat ribut di hareup imah manehna ge cengkat karep cenah hayang nyaksian hayang ngadengekeun aya naon-naonna. Samang-samang samanehna asup oge ka batengahan, langsung we diajak ku Ki Dirga nuturkeun kana kahayangna RT Pasir Hejo teh rek milu narekahan neangan awewe anu geus diiwat teuing ku sahana sabab can jelas itu ieuna. Singkat carita, Pak RT Pasir Hejo tuluy leumpang ti heula rada rusuh dituturkeun ku Ki Dirga ditema ku si Jantra diiringkeun ku si Januari. Ari Pak RT bojong legok satuluy nama maneh nama laporan cenah ka sesepuh lembur urang dinya sangkan waspada jeung lamun bisa mah cenah hayang oge ngarojong nulungan kana kararepetna di tatangga lembur. Di tatangga lemburna mantuan kadang warga sejenna. Teu dicaturkeun lilana di jalan samang-samangsa meletek sararenge sumorot nyaangan buana panca tengah di lembur Pasir Hejo. Utama nama di imah budak parawan nu diiwatea indungna teh keur ngalalempreh we cenah kasampak masih keneh kapaehan. Satuluyna Pak RT Pasir Hejo menta kasih bapak budak parawan supaya nyaritakeun kumaha cenah kajadianana. Ari Ki Dirga teu loba carita, manehna satuluyna nyamperkeun ka si Umi atau indungna budak parawan. Disasar cenah urat-urat mamatihna tuluy sakedeung dicampean karep narekahan supaya ieu anu kapidara atawa kapaehan teh buru-buru sadar deui tina teu elingna. Ki Dirga nyarita sageusna ngarasa cukup narekahan si bibi nu kapapatenan. Si bibi nu kapaehan. Ari si bibi nama insyaallah bakal buru-buru cager deui ngan teu emut unggul kapidara baguna teh. Kege sadar deui ayeuna mah urang gara-gara nyusud nu dipalingna sangkan bisa buru-buru ka udag beunang laratanana bempeng candila bisi tapakna kaburu leungit kitu cenah ceuk Ki Dirga teh diwangkongkeun ka Pak RT Pasir Hejo katut ka bapana si budak parawan. Oh kami kitu mah abdi oge satuju Ki, hayu atuh urang laksanakeun ceuk Pak RT Pasir Hejo. Teu loba carita satuluyna Pak RT ngatur ka jalma-jalma diatur cenah supaya bisa nyusud kanu geus ngalampahkeun kajahatan sabahagian. Sawatara jalma neangan ka tempat sejen nu sejena mah neangan ka tempat nu sejena deui. Ki Dirga dianterkeun cenah ku Pak Ici lembur Pasir Hejo, malahan mah dibaturan oge jeung kadang warga nu sejena papariksa neangan nyusud kana tapak lacakna anu durjana nu geus ngalakukeun kajahatan. Ari si Januari jeung si Jantra dibaturan ku Pak RT muru ka sisit lembur tuluy maluruh tempat punten ya. Di baturan ku Pak RT maluruh tempat sejen muru sisi lembur anu satuluyna mah jog anjog kalebahan sisi leuweung. Katingali si Jantra rurat reret ka katugu jeung ka kencan. Kang, lamun ka katugu mah kaditu tah ieu tapakna leuwih sanajan teu kaciri tapi cek kuring mah atra ieu teh jelas yen geus aya jalma nu ngaliwat teu pati lila. Ieu tempat teh kawilang tempat anu jarang kasabak ku jalma. Jadi lamun aya jalma anu ngaliwat ka dieu ge palingan anu ngalasuluh atawa anu euker nyadap kaung. Tapi ieu mah rada beda sabab lain jiga saurang dua urang tapi jiga rada lobaan ieu ngaliwat ka dieu da Kang ceuk si Jantra. Si Januari tuluy nyarita. Jelas kuring oge buka pamanggih nu sarua da lamun diukur-ukur mah ti tapak ieu teh ka sisi lembur
beneran pisan lamun dilempengkeun mah leubahan lemburna si bapa anu tadi kapapatenan. Malahan mah lamun kurang dipapai ti ditu jalma anu kapalingan domba jeung cenah anu kapalingan di imah tadi rampas hartana oge buru ka tempat ieu. Jadi jelas tilu tempat anu keur kararepet teh atawa keur ka tibanan karaman teh nyungsina atawa ngamuharana di ieu jalan ieu nu muluna ka tengah leuweung. Kitu cenah jeung si Januari oge ngabenerkeun kana pamangina si Chandra. Tidinya Pak RT nyarita, "Arek kita mah atuh ayo orang sosod we ka tengah lembur. Urang kudu ngiru bisi kaburu ieu anu mau awewe teh bisi ngalakukeun hal-hal geus ngalampakeun hal-hal anu teu diharapkeun anu dihariwangkeun kitu tah." Si Chandra satuluyna nyarita, "Doh punten Pak RT nya, punten satahacana. Ari kuring mah jeung Ki Januari salaresna mah pasti kedah gerak-gerak ieu nyusul kana tapak nu nuduhkeun ieu muru ka leuweung teh. Tapi Pak RT mah ieu wayahna punten sakali deui Pak RT punten kedah uih deui ka lembur. Upami tiasa mah canak balad anu sacukupna tuturkeun we tapak kuring ka tengah lembur. Nyokot kumaha carana kumaha nuturkeunana ari kuring ditinggalkeun mah," ceuk Pak RT. Bari katingali rada ngahuleng mikiran kekecapan si Chandra. Satuluyna si Januari nyarita, "Kieu maksudna mah Pak RT, kuring sareng Chandra ieu ti heula bakal buru ka tengah leuweung. Satuluyna supaya Pak RT oge bisa nuturkeun mungkin kuring bakal nyacag kana tangkal tah ku Pak RT bisa disusul eta ciciren anu ku kuring atawa si Chandra geus dijieun teh kumaha Pak RT ngartos." Katingali Pak RT ungulek-unguleukan tanda ngarti kana sagala rupa anu dirarancang ku si Chandra jeung si Januari. Tuh tangtu wae Pak RT teh panuju. Satuluyna Pak RT nyarita, "Satojo kuring kana eta rancang keun kuring arek balik deui jeung mawa balad anu sacukupna. Sok we arek arangkat mah sing bisa benang deui," ceuk Pak RT. Sanggeusna sagarupa beres jeung puguh saperti kitu mah geudeuk Pak RT teh lempang rusuhan muru deui ka tengah lembur. Saditinggalna ku Pak RT si Chandra satuluyna nepak kana tak-takna si Januari bari nyarita, "Hayo Kang, urang dah si nu jahat teh gunakeun tanaga jeung kabisa teh," ceuk si Chandra. Bari satuluyna pelesat manehna lumpat bari nguak ngawi kana bedogna nyusul kana tapak lacakna nu jahat teh bari nyieun ciri pikeun Pak RT engke bisa nyusul. Ki Januari sanggeusna ditepak ku si Chandra teh manehna oge teu loba omong satuluyna pelesat teh we sarua nuturkeun kana lalampahanna si Chandra jiga anu kasandingan horeng si mana horeng. Tepakna si Chandra nu nepak kana tak-takna Ki Januari teh lain satepak-tepakna tepak anu bari ngalirkeun atawa nerapkeun elmu peking tala. Sabab si Chandra keur kayaan dititisan ku peking tala nu satuluyna oge eta pangabisa atawa kasaktian peking tala teh ditepakeun oge ka si Januari. Atuh dina lumampahna Ki Januari keur maeukeur manehna teh kaasup jago katamah-tamah dibere ka kuatan ti peking tala. Atuh kabisana teh tangtu wae leuwih ningkat ti samemehna. Kakocapkeun Pak RT Pasir Hejo sanggeus manehna nepi ka lembur langsung we cenah neangan nepungan kaki dirga katut kadang warga nu masih keneh ngalalebah jeung nyusud kana tapak lumpatna rampok atawa nu ngiwat budak parawan. Aduh, dipikir-pikir mah bakal hese yeuh lamun kudu ngumpulkeun kadang warga mah. Lamun kieu mah yeuh kana kudu digarawan ku kokol yeuh,
Cek Pak RT satuluyna manehna muruk ka garnuhrona tuluy nihtirkeun kana kokoal mere tangara ka sakabehna jalma supaya kumpul di tempat eta. Atuh ku cara kitu mah kadang warga teh rempeg nyalampeurkeun katut kidirga jeung kadang warga sejen anu keur neangan tapak lacakna teh nu jarahat. Aya naon PRT, aya naon deui, aya karaman deui lain, ceuk kadang warga nu sejena. Satuluyna PRT nyarita. Lain kitu. Nu tadi penting oge, can puguh kabereskeun ya. Tapi kieu ya, kuring teh geus meunang lacak anu ceuk si budak ngora duh jeung anu dibaturan jeung Kang Januari ning tah. Ini teh katengah lemur, cenah mah arek nyusun sabab geus kabanggih, kuring ge geus ngarti. Kumaha beneran lamun ditinggalkeun mah urang nuturkeun eta mah gampang sabab geus nyieun ciri engke tangkal anu dipiteskeun atawa dicacar ku bedog eta cirina jadi urang bisa nuturkeun. Ari kitu kudu kumaha ayeuna Pak RT, ceuk Dirga sanggeusna manehna nyampeurkeun jeung ngadengekeun kana kekecapana Pak RT. Si budak ngora jeung si Januari teh nitah ka kuring tah nuturkeun bari mawa balad, tapi dipikir-pikir mah ulah kabeh ye baladna. Ngarti nyata eta budak teh lain budak samanea. Pak RT atur jalma atuh hari kitu mah urang nuturkeun ka jero leuweung, nuturkeun budak ngora eta teh ngaranna si Chandra jeung tangtu bae nu hiji deui mah geus pada wau meureun urang di oge eta teh ti si Januari. Tapi kade di lembur ulah ditinggalkeun kabeh ngilu ka leuweung maksudna di lembur we kudu aya sabab bari ti kitu teh keukeuh we kudu aya nu jag-jag bisi aya tenaga anu kudu diatur deui maksud teh bisa irit-irit tenaga bisi nu sajen capek oge tetep aya nu sajena anu sadia jang mantuan kitu tah. Kitu cenah ceuk Dirga teh satuluyna Pak RT ngarti kana maksud Dirga sanggeusna ngatur anu diperlukeun walasal jalma cenah geus disadiakeun supaya bisa ngiringkeun ngabring burung ka sisi leuweung Pak RT. Dirga katut kadang warga anu geus sadia teh sawareh deui tetep cicing di lembur bari mantuan ngabeberes sesa-sesa jalma jahat nu nyieun karuksakan di eta tempat. Keempat lumampahna Pak RT kagedik lumpang dituturkeun ku Dirga. Satuluyna mah kadang warga nu sejana aya cenah walasan jalma nuturkeun oge muru ka sisi leuweung. Satuluyna geus katempo mah tanda atawa ciri anu dijieun ku si Chandra jeung si Januari. Atuh dina nyusutna atawa nuturkeun teh Pak RT Dirga jeung kadang warga sejenna teh teu pati hese malahna tuluy we lempang rurusuhan hampir jiga satengah lumpat nuturkeun kana eta tapak. Kakocapkeun si Chandra jeung si Januari pelesat-pelesat duaan lulumpatan sanajan bari lumpat sanajan bari kitu si Chandra bisa nyusut karena tapak lecakna jalma nu cara rahat. Teu lila si Chandra reg cenah eureun di hiji wewengkon anu rada hieum. Di tempat eta rada lempar sanajan sabari kitu tatangkelan kajalekir kalede. Di tempat nu rada bunyi si Chandra gog cenah nagog bari ngawaskeun ka hiji rungkun di tengah leuweung. Si Januari oge satuluyna reg cenah cicing gigireun pisan si Chandra bari nyarita. Aya naon Chandra, kumaha geus kapanggih tempat anu jarahat teh? Are akang, are nu jahat mah can katingali, tapi kuring mah geus surti ya. Eta wewengkon nu rada hieum teh bauna mah tempatnya rumputna nu jarahat. Tuh katingali tuh. Lamun ku akang disidik-sidik mah jiga aya haseup ngeluntuh di belah dinya teh. Bener pisan geuningan. Tapi katingalina mah pasti angkal, tapi tangtu teh eta teh nu jarahat kayak lakang. Lamun kuring atawa akang urang leumpang leuwih jero ka tempat eta bisi aya anu ngalingakeun, bisa anu ngawaskeun di tempat ieu atuh gaplah bisi ka labor manten. Tuluy satuluyna kudu kumaha atuh ieu teh?
aya nama urang ngalalampana tong kudu kalawan gancang tapi kudu kalawan rintih bisi aya nu nganyawankeun ngerti akang. Terus satu lagi kudu kumaha waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna. Kumaha lajengan cariosna mangkabenya dilajeng wae diteraskeun wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.